samping gara-gara buntut anjing. Gara-gara pasang grehon saya jadi selon ka aing kanya ahna. Sautak saeutik duit beak aing teh geus beak dengkak jual jaya sagala beak. Geus. Teu beurang teu peuting. Ari geus cerewet alah batan manuk popon. Koen. Paduli teuing. Disebut sinting ge. Nu penting mah di ieu mah ayeuna boga sagala rupa teh ladang buntut sakitu we tong loba caritana naon. Cenah balangsak, miskin, malarat, jelema mah kabeh geus wajar. Lah, hareupeun aing mah tosok dakwah tabligh segala urusan nu penting mah harta bana pangaruh nomor 1. Geus heula. Loba duit meni segut lempang gancang mani ribut karena lampah nu teu matut, duit beak pasang buntut. Deh, make kirata bahasa cara sastrawan. Mun meunang maneh nu senang pake gandang jeung harerang, meuli ali meuli geulang, laksana jeung sakahayang. Lah, dijawab deui ku aing. Teu keuna maneh camerut, budi ge maneh samutut di rumah tangga pakucrut, buktina bujur muruput. Geus. Cicing heula sini ka dieu sini. Ka sini, ka sini. Ka sini. Jadi salaki aing sinting mah Pangna seserian meureun geus ngarti. Geuning aya bawasaan, aya beurang ge aya peuting. Duh. Aya pinter aya bodoh. Heueuh aing jadi bisa. Cicing heula. Sebab hirup di dunya teh urang teh kudu jujur. Nah, anu dipirido ku Gusti nu Maha Siswa. Maha anu ulas asih ka papada mah makhlukna alus ka didiukna sakedeung beh deukeut. Kue. Aya ge da ieu basolo. Oh, keun wae sok jengkelna ka dieu. Da aing ngadaang kue kieu mah tak mengi. Keun wae ari baru kumaha wae. Jadi itu disebutna kue mengi. Kue mengi. Alah, ampun sini kieu sin Jabarsa, sin JRC, sin PSU. Akang cing geura mikir hirup teh geura. Meus pusung pasang. Naon hartina? Sedengkeun pan dilarang ku agama teu meunang eta teh. Naon sababna? Matak urang ngabogaan pamikiran kana jaat. Kana jaat. Lamun jelema jaat, bapana jaat, anakna ge jaat. Lain jahat atuh. Jahat. Ai maneh bibir jadi menang kitu. Heeh, tapi keur muah mah henteu. Moal ai keur dahar mah keur nyarita wungkul. Tah. Ayeuna. Aing suka sin. Sabaraha teuing si anu seuri rek gelok sorangan pek rek ngamuk pek aing malik tumamprak kana pangarsayang agung da asa kurang kumaha nyaahna ka salaki dedeuna ka salaki sumawana peuting sanajan beurang oge aing teh ka salaki teh sumawana ti peuting sanajan teu beurang ge aing teh sanajan ti peuting aing teh ka salaki teh sanajan ti beurang oge tumut cai teh manis teh kopi teh susu. Manya ci susu makan teh geus rupa-rupa nginum teh sada urang Majalengka. Dia. Ya. Malecan nu kuli macul sia mah nginum teh. Bawa ni ku sono kana cai geus seubeuh. Lain sinting sin, kade sin. Sin Jabarsa, sin JRC. Sin PSU sa sisu. Cicing heula, cicing tuah kangawahan, luhlah. Sabenerna pangna akang seuri. Nah, lain seuri samanea. Ieu teh seuri dua manea. Jadi lain manuk sabongbrong, ya manuk dua bongbrong. Alah. Pokoknya mah nyari tawe sing pantes, sing payus kana tangtung, sing ningang kana wanda.
Sanajan maneh ayeuna resep kana pasang da itu teh bimbang kana hate teh kan. Dipeuting akang teh tara mulang. Nepi ka guguling nu digugulung dipake tilam ka eling. Terus Peak sapu tangan hiji cipruk awahing ku sedih nungguan salaki balik judi. Pusing pasang tiba heula buntut anjing teu kawawa. Tapi can ngajaran menang. Mudah-mudahan. deuh lamun sia ngomong gitu sada atris. Atris teh. Atris bungkusan kejo. Pangna seserian teh ieu sin jabarsa kieu. Lamun poe isuk henteu keuna 47. Tah. Ya 47 ti dukun mulih, ye ngahaja ti dukun soreang, aya dukun di soreang awewe. Ceuk pituduh dukun malah kamari mah aya budak di si jalan teh. Mata akang basa kalaut tah geuning ku akang dipasangan dua-dua. Padahal kunyuk 2-3. Ku akang pasangan dua-dua. Padahal harita di jalan akang di pasampangan, di parapatan hiji, aprok. Naon? Parapatan hiji. Aprok jeung hiji budak nepakan hulu kita budak eta kuleun geuna. Si goreng 50 meureun. Leungeun 5 hulu 0. Bahkan dipasangkan 2 ka laut gitu. Kumaha mun dipasangkeun ari beuteung? Wah, nah atau dipasangkeun pamali adi beuteung. Karjan selang-selingi ulah dipasangkeun ulah. Alah, rupa-rupa siapa ngomong teh make adi beuteung selang-seling gitu kan. Aduh. 47 Rek iraha dipasanganana. Geus. Biasana sanajan akang tara ngadengekeun radio. Tapi payus ai keur dina soal nomor mah bela antara hees apa peuti. Sia kamari ngadahdir. Wah, eta mah lain hees ari ngadahdir mah nyieun pulo. Gitu. Nomor rada ceunghar ka perempuanna lah maneh teh beda deui. Cicing tong gitu. Tong. Ulah sok nyiar-nyiar. Cicing ulah sok nyiar-nyiar. Tapi sok ngomong cunghur cenghar. Gitu. Paur sinting we aing mah Kang. Baheula aya tukang ngala daun jati Di mana? di Leuweung Ganggong. Teh teh leuweung ganggong teh asa babasaat asa can aya buktina teh. Terus kumaha? Ngala daun jati, heueuh pangala tukang ngala daun jati teh atuh selang-seling. Terus kumaha? Teu make selang-seling atuh. Terus Tah kacaritakeun heueuh mangala teh pan engko duit engko 10 20 perak, 120 perak. Sakali mangsa ka pamajikanna teh talata nyai akang rek ngala daun jati. Lamun engke adu nganterkeun duit pasang lamun meunang tampanan ku nyai. Ya dongengnya. Dongeng. Teruskeun. Make kieu dongengna atuh, make dibungkus ku kulit himar. Geuning make calana panjang. Balap tong. Oh, balap mah lain deui entong selang-selingnya maneh cicing. Selang-seling meunang, tapi entong maledog kacanya. Moal. Awas menangnya maneh. Heug, lalajo meunang nya. Terus Tah, ari pamajikanna teh awewe. heeh, aing ge nyaho aya pamajikanna awewe. Terus Sakali mangsa pamajikanna teh keur ngahekok we dahar. ngahekok teh nyatu gitu. Tong sok nyuta nyatu akang sing sopan nyarita teh. Dahar. Heeh, terus Barang keur ngahekok dahar, puruput ngetrokan panto. tah sing ieu. Terus Korejat abdi hudang tuluy disampeurkeun. abdi Lain cek dongeng. kumaha? Teu kungsi lila tah. Brai panto teh dibuka, datang semah mawa duit 6 juta. Terus Nyaritakeun pasangna meunang. tuh geuning. Terus Awahingku teu kaampeuh, teu tahan ku ningali duit anu sakitu numpukna. Ieu teh selang-seling teh. Henteu, Ulahnya heug selang-seling meunang tapi ulah mah dog kaca sia. henteu moal. Cicing aing keseserian 47 aing keuna tuh milu seurinya. Cicing. Sugan sia mah rek nyieun petek seuri. Heeh, cicing heula pabrik seuri. Pan ieu teh sono matak dipapake kabehanana oge, luar jero oge gitu. Cik lamun anu make pelat di dieu eta olahraga gitu soalna mah.
Terus menang ngatur berem matador. Terus si duit diantarkan ku pamajikanana ku pamajikanana langsung ka salakina pan keuring daun jati meureun naik. nya Terus disamperkeun ka sampak di tengah leuweung jalan satapak raramu leuweung. duh mangkoko we sugandi mah ngawangkok teh. Tah kitu mah seuri lah. Tong kena kacanya. Moal Kade awas. Tong kena kaca. tuluy si pamajikan teh nyamperkeun Ngontrog. lain ngontrog ka leuweung. Tah terus Aing ngontrog mah teu meunang atuh kang ku agama ge. oh ayo lah untuk nyimpang kadinya buru aing geus paur teu sok fungsi pa kai gawangkong sia mah Naon sia dihancak ku aing. meni galak kitu asa boga pamajikan naon galak-galak teuing sok bulut galak lawan cicing nya make baju batik didinya. Nah terus selang-seling Cicing lain kadinya gitu gawangkong teh ka mana teruskeun tuluy ngagidig si pamajikanana teh si pamajikan teh maklum pamajikan bamaning ku atoh gidigna teh gidig misteri segala dirasa teu make senang-senang acan bamaning ku atoh nyekel duit hayang geureun nepungan salaki teu make baju teu make naon pamajikan teh oh sia teh kumaha teh edang tika jalan akan cenah arahin kunaon barudak saleuseurian ceuk eta awewe cek eta awewe seuri cenah nu jijingklak anjing rageg aya barang rara-teret nyata teu make nanaon awewe teh balik deui ka imahna jorang cenah ngawangkong teh geus ngawangkong kitu aing teh bisa ngentah. Terus si awewe teh balik deui ka imahna ka imahna ulah cara santung ye lain imah lain LL aduh alah cek urang Cibangkong teh mah orba cenah guys bajidor alah tapi teu birak deui teu birak deui terus terus kumaha tong gancang teuing akang capek lalaunan we lalaunan da geus beak cai nama nginum heula nya heeh kadongeng teruskeun deui tak teh kana kumis oh bener didinya gudana kumis teh keur nyaring segala rupi panyakit gampang kumis lanan teruskeun heula tuluy si awe teh dangdan sabiasana maklum awe di kampung dangdan teh anting-anting jantung selop jungkung rek kaleuweung teh rek leuweung teh maksudna supaya ulah dipacok oray terus barang datang ka leuweung si awe nu mawa duit teh ngaranna dah sajak dewe ya make kutuk yang kena ma naon ma daw kaca wah entong tong ngaruksak nya entong entong sabab ari beteung adi betul alah ampun da eta sia mah ari kasieun aya maneh teh sini tapi noyon cicing sia mun aing sebut noyon ari kasieun aya tuluykeun dongeng teh tah tuluykeun saya teh cerita berbanding ku atoh meureun 47 sini pasti keuna lamun teu keuna aing ayeuna kene sumpah saksina bumi jeung langit lamun teu keuna 47 menta modar tatangga kabeh sini sumpahna aing nah terus geus datang ka leuweung teh culang cileung neangan salakina yang salakina malum di leuweung meureun ungatang ka daun jati ditempoan bari nyekel duit eta duit teh dikelek lebah mana dikelekna lebah luhur ngan pas eta duit haseum kana mah lantaran dikelek teh urang ya lantaran dikelek kek akang rek teu heula terus ungal tatangkalan direret ka luhur aya nu ngaguntayang di tempo lain eta mah dari kongkorong rupa siapa pakai nyebut ngaguntayang kalau di kongkorong kira-kira si sini mah culang cileung aya ngarunggunuk belah ditu disangka marungkun si orang jelema keur nagog ngan pedah sirahna tas dikreu oh disangka rungkun rupa-rupanya noyodna teh geus ampun da noyod sia teh
Naon oyod? Henteu lah aya teruskeun deui. Culang cileung kaditu ka dieu. Katempo salakina teh keur gugurawilan. Di mana? Di luhur. Pan biasana laki mah di luhur, Kang. Siapa yang ngomong teh? Keur naik kita lain. Iya naik gugurawilan di luhur. Tuh, siapa ngomong deh? Aduh, geus ngadeukeutannya paur. Moal. Oh, moal. Mana naon mah. Heuh, menang seuri mah. Menang. Terus Barang ditempo, tah, terus lalakina lalakina aya di luhur. monyet. Lain salakina teh. Eta bamaningku geus teu kaampeuh. Ku dorongan hati anu gorejag. Terus gorejag. Sarta amuraduy dalirina. Aduh, sajak teh alus teruskeun. Nyeuseut. Terus Salakina teh keur naik di luhur majikanna di handap. Ai naik make celana kolor nu gomlang teh diawaskeun di handap. Meureun katempo. naon katempo? Daun jati teh. Daun jati siap. Balikan deui tamangkong teh teu panuju ah. Balikan deui. Si pamajikanna di handap, salakina di luhur. Heupan kitu kabeh oge. Heuh mah soal naik. Heuh ge soal naik. Terus Si pamajikanna teh tuluy dandan ti imah terik nyusul salaki. kok ngeus tadi oge? Heeh. Geus dileuweung. Sepok gitu balik deui. Terus Si pamajikanna di handap, salakina di luhur. heuh kan kitu biasana ge. Terus Tongoy we nu keur ngala daun jati teh. Metikan satu persatu. aduh, satu persatu. Terus Ai naik make celana kolor, balik deui. ai kolor gomlang. Ditempo ti handap meni lempeng, meni katempo. Naon teh? Daun jatina. Terus Barang ngagayot, tuh siapa geus jalan deui kana ngagayot. Menang jadi menang. Kan ulah ngaruksaknya. Mah. Wah, bener. Si enteng sia. Cicing lain. Terus ulah ngarekeun si enting, pengagum, penggemar, monitor. Sia mah seuri teh cara leumpang enci. Wah, teh. Sudah baki-bakian. Aduh. Tuluy si pamajikanna teh nyerewet. Nyerewet teh naon? Bahasa mana teh? Heuh ngajerit. Bari nemongkeun duit ke goroan. Si adi beuteungna teh. Si pamajikanna Bener salah. Nyerewet tarik. nyerewet tarik cenah engkang turun tempo duit. Terus Awahing ku atoh nu di luhur. di luhur teh sok atoh teh. Lain sarua atohna mah. Henteu cicing heula. Eta sih mah ngawangkong teh kadinya wae ngaleor teh ka Cimandiri. Duh, warai belang ya. Terus kumaha? Si pamajikan teh nyorowok engkang cenah ieu artos. Pasang teh keuna. Awahing ku salakina atoh nu teu aya papadana. Bungah nu teh batas wangeunna. Ti luhur turun. Teu bisa ku tanaga dohir. Aduh, kedohir batin. Yo wasmar badanaya ya. Di jalan pungkur. Kumaha? Wasemar. Naon sih teh Semar teh? Wasemar, baheula cenah rencangan sakola jeung urang moal rajin. Gitu. Terus kumaha? Masih urang keur seuri ge. Lalakon mah kudu tuluy. Masih urang keur seuri ge. Jadi urang sabot seuri teh engke teh kanyahoan tamat kitu maksudna. Urang sia teh ngadengekeun. Supaya harus we aing itung-itung boga radio butut. Terus Si salakina teh nu tadi pamagetan. heeh. Terus serupa ngomong jeung nu sinting mah. Sia sinting. Terus lah terus. Terus Awahing ku atoh. awahing terus mangkaning sangkilang Ti luhur teh ngarag-rageun maneh. kahanap Kahanap koleweng gebut sek pae naon kojor. Tungtungna duit nu numpuk teu kaala. hmm Harta nu loba teu kapi banda nyawa we nungtung.
akibat nafsu nu teu katahan ningali duit sakitu gedena dina meunangna geus si horeng teu matak jadi manfaat yang maslahat. Lah sia mah ngarti ngadongeng gitu teh dakwah. Da urang mah ayeuna lamun seg meunang pasang keuna 47. Tatabeuhan rek sagala diayakeun. Rebab modern teh. Weng. Siang mah kok aweng. Moal da ieu sora rebab. Entong amaknya. Moal. Lamun nepi ka wanci nu mesti diningang kana mangsa geus tepi kana waktuna pek meunang. Sabaraha pasangna? Pasangna mah teu gede, salawe perak, pamulangan meuli pala. Maksudna Rek sagala dibeli ieu imah rek diruntuhkeun diduruk make bensin mun meunang. Tuluy nyieun bangunan kira-kira 3 tingkat. Diunggah tingkat WC 4. Jadi 4 kali 3 12. Kadaharan teu kudu meuli. Aing liar ka mana-mana, tapi moal ninggalkeun usaha mimiti. Tidak boleh melupakan atuh jembatan pertama mah. naon? Kana ngala daun jati mah. Sanajan aing geus boga mercy, imah geus bertingkat. Aing rek ngala daun jati we keukeuh make mercy ngala daun jati ka leuweung. Make dasi hadiah. Oh eta moal eueuh. Oh ieu mah dasi ge dasi mahal. Da masih mahal oge sakali ka dasi tetep dasi. Heueuh rek dipake we ka mana-mana ge da mahal ieu mah. Alah. Jadi meureun sugema we nya. Sugema. Terus Tah ayeuna sanajan urang ngalobakeun carita ge nu penting mah munalna. Ayeuna kieu sin, akang rek ini. Kak, Cicing heula. Initna akang sejak aya maksud ngajaga, pate kudu ngajaga. Ieu mah tigigir urang teh katu kudu aya dekengan lah. Sagara pake kudu dua-dua. Aya beurang, aya peuting, aya pinter, aya bodoh, aya bumi, aya langit, aya awewe. aya lalaki. Lamun urang boga baju teu meunang hiji, Di kudu dua, ngajaga ieu kotor. aya deui dakengna. Alus. Jadi pamajikan ge di mana anu hiji ngajuru atawa geuring mah kudu aya Kurang ngajar sia mah. Wah, dicing heula atuh teu ngarti ai kana pakean ngarti. Akan ulah banyol-banyol nyaritakeun soal awewe bisa dihancak ku aing mah galak. Terus terang, na teu apa kana buncereng aing. Duh, buncereng. Aing mah lamun ngamak tara pilih bulu. Kanu kumaha ku aing disengol. Oh, geus kaharti, geus apal kana buncereng nama. Gila lah. Asa kadenge ku aing dulu sia barea sia. Babaturan sia diadili ku aing kabeh. Duh, diadili. Power. Terus sama power lah dikira. Jadi pokoknya mah akang mah terus terang we ka sini moal nganyerikeun. Ngan perkara akang beuki kana main hese miceuna. Ti iraha mana hese miceun? Iya main hese miceuna gitu hese ngaleungitkeunana. Sebab pagawean judi mah memang teu kaop ditumanan sok lila-lila mah mati tuman batan tumbal. Sok komo eleh 10 kali menang sakali asa menang we saumur-umur. Tapi pan di urang aya kenang-kenangan itu bupet menang judi. Tah, eta penang pasang itu kenang-kenangan. Tak kudu mah dimerekan teh di hanapan teh. Naon? Bupet teh. Mereka naon? Sok ingat kana beas. Geus, coba inget kan baheula geus. Tolo baka inget. Jeung teu kuat dibeuteung geus kukurubukan kieu. Lapar? Tahan heula we. Jam sabaraha ieu teh? Urang kene paling aya jam 36. Jam 36. Eta dasi laan atuh. Entong hadiah ieu mah dibuka-buka. Dasi panjang lah. Maklum ai ti gunung mah da aya dasi teu bisa make nah. Sok lesot wae. Mun beunghar teh liar oge moal kieu beung diterek di make up. Naon make up teh? Oh didangdanan, diwedakan cara basa di ditu teh geuning. Aya tukang wedakna ge khusus. Basa di mana? Entong disebutkeun pala laur ah.
kamari asa euneur dunya teh. Da kunaon? Imah teh ingeung we teh tah. Da kunaon ingeung? Anu latihan bedil di ditu. Bedil mortil? Heeh. Kadanya we dar sok dana bedil. Wah, dan sama calung lah serap bedil. Tapi inget Sin, inget. Lamun urang nepi ka geus beunghar ladang pasang. Kang kudu jadi pamikiran, eueuh nu beunghar tina maen. Eueuh nu pasagi di ladang judi. Karti? Tong ngagugu kecap kirata. Teu kana Purwakanti. Nu penting mah urang mah hasil gede. Siapa seserian sorangan itu gerak, seserian sorangan. Ada keserian sorangan begitu delak-delek segala rupa. Tapi patur ge baralik di Jakarta mah beunghar geuning. Di Jakarta di mana? Nu tasbih nu kasigim. Sarenang menang hadiah na TV berwarna 2 cenah. Piala kabagian. Oh diberi piala di itu miluan oge. Dibere. Kaos diparlat geuning jaket ongkoh. Jaket ge potongannya beda enang semetuur ka handap. Maksudna keur wadah palu, wadah naon. Geus diatur teh dituna. Dina etana ge dina capna ge dina baju teh make ieu kemang krewel. Krewel kariwel. Krewel. Teu nya maneh masuk delak-delek kitu. Seri-seri. Cicing lain. Aing sieun. Moal sok mode, moal. Ai maneh make ngomong-ngomong Jakarta teh anu apal. Apaan tetangga urang nu belah ditu, geuning aja di mana godegan geuning digalanak heuai. Siapa sih rupa-rupa kebatur teh di babari nyebut anak heuai lah teh. Balik di Jakarta teh jam tangan ganti. Asal merek Garuda, baliknya enak Citizen. Oh gitu. Terus? Awakna montok, da bubuhan di ditu umeureun pikiranna mah aya wawuh ieu. Di Jakarta segala dihuapkeun. Gitu ya. Ai maneh kungsi ngadongeng gitu? Kungsi jeung eta teh ngadongeng. Eta di mana imahna teh? Tong dicaritak di mana mah. Ngan ngeunahkeun cenah betah sagala kapanggih. Gitu. Gitu. Cek dongengna. Cek dongengna. Teu maneh ge nya. Teu manehnya seri-seri kitu.